urang teh hirup kudu ngajaga 17 mantak jadi awawes solehah mamun lalaki balik di mana-mana kudu siap ngadang astagfirullah telengas ngadangukeun saleat salaki ngadangkak berkah doa berjamaah semoga kantungnya barokah ibadahnya istiqomah matinya husnul khatimah assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi ikhlas, ridho, sadar, eling. Mudah-mudahan nu kapanasan sing mareunang jodoh. Sebab ieu aya randa meureun. Aya randa-randa ge ngeureuyeun ngaji ngunah-ngunah. Mudah-mudahan nu ngajawab salam didoakeun sing nasib nincak tanah suci Mekah Madinah. Nu teu ngajawab salam oge sami uih ti dieu sing nincak tai kotok. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nu ngajawab salam ya Allah ieu khusus kaum wanita didoakeun sing dikersakeun laloba duit. Kadang-kadang ibu-ibu mah termasuk pamajikan Yusuf Fadli solehahna ku duit. Anggur merah suami nganggur pamajikan mulai matre. Anggur bodas suami nganggur pamajikan teu boga. Anggur hejo suami nganggur pamajikan teu ngajegang osok lancar. Mantak jadi awawes solehah mamun lalaki balik di mana-mana kudu siap ngadang astagfirullah. Telengas ngadangukeun saleat salaki ngadangkak kemudian balik mulu dan karariu. Oh aya bakakak hideung. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
alamin. Wa qala nabiyyuna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala Ibnu Malik wa ragbatun fil khairi khairin wa amal bil yazid wal yuqas ma lam yuqal. Wa qala aidan wa fi ikhtiyari la yaji al muttasil idza ta'atta aw yaji al munfasil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Angkat panangana nu teu diangkat panangana eta ciri gejala stroke. Hayang stroke hayang sehat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limasyaikhi wa limasyaikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sok sadayana bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Hafal neng tete doa sepataranjang. Doa naon? Sataranjang. Dina kitab I'anatul Thalibin juz kahiji. Mun aurat urang alim katingali kumatajin, mun aurat urang alim katingali kumatajin, baca doa nubieu bismillahilladzi la ilaha illahu. Insyaallah matajin langsung buta teu ningali kana aurat urang. Mudah-mudahan sing manfaat. Pertama-tama dan tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada siang hari yang berbahagia ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu paratos masihan pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana, terutama nikmat iman sinarang Islam dibarengan ku sehat wal afiat. Ditetepkeun taufik hidayah, dicukupkeun milik rezeki anu barokah, dipasihan katurunan anu soleh tur solihah. Mudah-mudahan urang di mana kala maos sing maot anu husnul khotimah. Sekaligus beribadah ngadoakeun ka ibu-ibu, bapak-bapak, santriawan santriawati sing narasib haji jeung umroh. Teu cukup ku amin daftar heula. Salawat sinarang salam semoga tercurah limpahkeun ka junjunan alam sang baginda Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ke keluargina oge ka para sahabat tabi'in wa tabi'ina urang sadaya selaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana tiwit ayeuna dugi ka jaga yaumil qiyamah sing diaku sing diangkeun sing kasafaatan sing katulungan ku sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperindah suasana di bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan hari Sabtu, Allah Subhanahu wa taala ngadauh dina Al-Qur'an surah An-Naba, wa ja'alna naumakum subah, dan Allah jadikan hari Sabtu ini hari untuk istirahat, untuk pekerja, untuk pengajian terus insya. Siap baca salawat, siap. Wios abdi rada capek, wios rada serak, wios rada lapar, wios tepi ka modar. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul. Lanjutkan.
engke maksudna lain ayeuna. Siap? Sok ngangtung heula sakedap supaya ulah babak. Mudah-mudahan mudaek nangtung awakna sing dijauhkeun tina penyakit stroke. Mudaek maca shalawat pahamna jauh tina penyakit stroke. Teh Ustad maulah. Barunya besi kaharep etana. Raqqat aynaya syauqan wa li taymatan fata'iqan fa'ataitu ila habibi ya qalbu wa riqan musalla ala Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah. Pria sejati bukan pria yang sering memberikan bunga mawar, tapi pria sejati yang siap untuk melamar Neng. Satu, catat, bikin status. Yang kedua, pria sejati bukan pria yang sering memberikan coklat, tapi pria sejati yang siap untuk mengajak akad. Tepuk tangan untuk pria sejati. Hadratil mukarramun, para alimin ulama, para ajengan, para kiai, para asatid wal asatidah, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis taklim, para tokoh agama, wabil khusus jamaah tetap ataupun jamaah undangan, nuku pribados dihormati itu dimuliakan. Yuk orang doakan ku orang sadana para ustad, para kiai, butuh teka kiai, butuh teka ustad. Cereg moal ibadah orang tanpa syariat pelajaran guru cereg moal. Lamun ayeuna kamaotan dauh ngariung tahlil ustad kiaina teu datang sedih teu urang. Berarti urang teh butuh kaki, urang teh kudu resep, urang teh kudu nyaah. Kos di kampung abdi resep
teh nitahna gocap teu wani, gocap mere duit teu wani. Kos di kampung abdi nyara ka kiai teh nyaah mere moal di dieu mah insya ngariung ka kiai anu maot nangkeun main mulahkeun main nguburkeun main ngagotong main salaki ibu ayo wae ka kiai ngahiung kieu ieu son teh tong ngahiung teh enggak. Mudah-mudahan para ustaz, para kiai tapi barokah manfaat ilmuna. Mudah-mudahan urang sadaya sehingga bawa ku kiai ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ketua panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW beserta staf jajaran Ibu Hajah Haskah Maskah nu mana poho deui abdi teh di Bumina sehat. Kenaleun kana kitu ka abdi. Alhamdulillah. Moga-moga Ibu Hajah Maskah beserta panitia anu lainna oge wabil khusus kampung Babakan nutus berangkat hati anu ikhlas beridon terus ngabarakeun tenaga pikiran harta jeung niatna mugia ya Allah sing ditampi amal anu salehah di hadapan Allah. Jaga di kiamat sing nyapaatan ka urang sadayana amin. Wabil khusus aparatur pemerintah tuluy Bapak Kepala Desa Bapak Haji Alam selaku Kades Gunung Bener 1 beserta ibu aya ibuna aya nu mana poho deui alhamdulillah. Pasina ibu-ibu ge ibu lurah ge geus gara kepanggih jeung abdi. Jujur tadi mah kabagi dua hatena tepat diingat ka Pak Alam maka ingat ka abdi doang. Yuk orang doakan kurang sadaya Bapak Lurah Gunung Bener 1 Bapak Haji Alam beserta istri mugia ngajabatna sini tambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Kepala Desa Gunung Bener selalu hadir. Tepuk tangan untuk Kepala Desa Gunung Bener. Aparatur pemerintah tuluy Bapak RT beserta Ibu RT aya Ibu RT na nu mana Ibu RT di coba nangtung. Ibu RT di dieu denok apa kulo. Segala elah disebutannya. Bapak RT dan Bapak RW beliau yang punya wilayah masing-masing. Macam-macam ke Pak RT dan Bapak RW. Beliaulah yang punya wilayah masing-masing. Apabila Pak RT dan Bapak RW diberikan amanah oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, mudah-mudahan Pak RT dan Bapak RW membawa rakyatnya, membawa jemaahnya untuk menuju beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk Bapak RT. Untung-untung nah hirup di lemur jadi RT jeung marbot. Cek abdi mah. Sebab keur waktu jadi RT mah dauh gotong royong pangheulana, dauh pangajian pangheulana, dauh berjamaah pangheulana. Komo marbot mah sajam deui datang waktu geus sasapu di masjid di musala. Tepuk tangan untuk RT dan marbot. Cara di kampung abdi 15 tahun ngajabat RT lanceuk abdi 15 tahun tapi ka eureuna alhamdulillah eueuh deui ka masjid ka musala. Di kampung abdi ieu mah di dieu mah moal insya mudah-mudahan Pak RT dan Bapak RW barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Allah ia nu hadir sadayana sini tameh-tameh waktu panjang umur sehat wal afiat. Dicukupkeun miliki rezeki anu barokah, ditetepkeun taufik hidayah, putra-putrina sing soleh tur solihah. Samemeh urang maut mugia sing nasib ka Makkah ka Madinah. Di mana kala urang maut hayang maut anu husnul khotimah. Nanak iman sinaran Islam ditampi iman Islam urang ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yakin doa ulang bakal diijabah. Syarat doa hayang diijabah hiji sing ikhlas, nomor kedua sing yakin. Aya salah satu keterangan Ibu Haji, Mamah, Bunda, Ece, Emak, Umi, Neng, mun rek ngadoa baca heula Asmaul Husna supaya cepat diijabah. Karena
Allah geus mere kode ka urang tanpa orang dalam tanpa orang luar. Kapan cek Bu Haji Teh Yusuf Ali Asmaul Husna teh seueur bener ayat 99. Silahkan lihat dari di tangan telapak tangan ibu yang belah kiri angka 8 dan angka 1, belah kanan angka 1 dan angka 8. 18 tambah 81 90. Tingali masing-masing telapak tangan orang anu kiri eta teh angka 80 hiji pakai Arab. Telapak tangan anu kanan eta teh angka 18. Pak hitung kita pakai matematika 18 tambah 81 90. Itulah nama Asmaul Husna. Jadi kumaha atuh ieu kapan teu hafal ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal cukup sakitu mun rek ngadoa teh baca ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Samemeh ayeuna urang maca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam baca deui Bu Haji Asmaul Husnana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ternyata rajana Asmaul Husna teh mung 3 hiji lapat Allah, 2 lapat Rahman, 3 lapat Rahim kumpul dina lapat Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sing manfaat. Jadi berarti kieu memeh ngadoa teh ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal baca heula samemeh maca wa sallallahu ya Allah ya Rahman ya Rahim neme wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah wa idza sa'alaka ibadi seni pakai lagu raos teu capeun teu abdi maca Quran pakai seni pakai lagu capek teu maca shalawat pakai seni pakai lagu capek teu ieu urat meuni kararenceng pipi meuni bareureum beuteung meuni ngabetan capek teu kajeun capek ge da keur ngaladu doa duit cenah duit wae mun aya awewe beuki duit kudu dicekal kita haji dicekek matu pae ajeun salagi ngajawabna yang penting urang bisa sedekah nu mantap bapak-bapak ibu-ibu hayang umroh jeung abdi sebab jeung abdi mah cenah dibakar di Madinah bisa sedekah seuni deui seuni. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saur Allah dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad fa inni qarib maka sesungguhnya aku dekat dengan orang-orang yang berdoa. Ujibu da'watan da'i idza da'ani maka aku akan ijabah maka aku akan qabul doa. Ibu kesimpulanana setiap orang anu teh hiji sing ikhlas nomor kadua sing ya azwaja wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja teh surahana luas bukan hanya langit dan bumi bukan hanya perempuan dan laki-laki. Setiap hambanya yang berdoa Allah sudah menyiapkan ijabah dan kabulnya asal orang tinggal ikhlas jeung yakin. Paham? Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun poe teh 7 poe 7 peuting. Ieu nu 7 poe 7 peuting teh masing-masing ngabogaan keistimewaan. Malam minggu ayat dina Al-Qur'an poe minggu ayat teh qul huwallahu ahad. Sampaikan ku anjeun Muhammad bahwa Allah itu setelah hari Ahad hari setelah hari Isnin hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Malam Senin, poe Senin, malam hijrah. Malam Salasa, poe Salasa, malam dunia, poe dunia cek ulama. Sisa sajelma anu lahirna malam Salasa, poe Salasa, komo cek
golot abdi lamun hanapeun paneun balakatuhuna eta aya hulungan eta jelema sok beunghar lamun getol usaha tah umi ieu aya hulungan tuh kunaon umi geus eueuh huntuna emang lagi geus kolotnya mi insyaallah kin abdi mawa cai nang ti Mekah insyaallah nginum cai nang ti Mekah insyaallah kin ku umi inumkeun ka tatangga anu cerewetnya insyaallah nginum cai ti abdi mah kabeh marolok huntuna tapi kamar tadi temi malam Salasa poe Salas malam Rebo poe Rebo cek ulama yaumul arba yaumul mubarak wa yaumul khaliqu bihin nur malam Rebo ieu malam cahaya malam barokah sampaikan ke anak ibu ka incu ibu ka buyut ibu mun rek ngabangun imah mulaina poe Rebo jeung bulan Roah mun hayang tereh angeus ngajual kebo jeung nah eta bener teh Kang tuh tukang es cincau ge seuri tuh salah teh abdi salah teh teu salah malam Jumat poe Jumat malam karomah subhanallah rahasia malam Jumat poe Jumat teh ibu mangkana abdi mah lamun tepi ka malam Jumat poe Jumat sore tara kaluar ti imah sebab rahasia Allah doa nu diijabat teh dirahasiakeun ku Gusti Allah ku Kangjeng Rasul teu dibejakeun tepat waktuna maka abdi mah malam Jumat poe Jumat teh tara kaluar terkecuali aya tamu nu mawa amplop jujur teh abdi alhamdulillah sing saha-saha jelema anu ngaji Yasin malam Jumat sakali ikhlas ridho 7 poe ka tukang dosana dihampura ku Allah sing saha-saha jelema anu ngaji Yasin jeung surah Al-Kahfi sakali poe Jumat 7 poe ka hareup dosana dihampura ku Gusti Allah hebat teu poe Jumat hebat teu malam Jumat bahkan neng lamun neng ayeuna dawa maca surah Al-Kahfi eta cahaya urang teh bakal ditambah-tambah terang berderang bersinar ku Gusti Allah cahaya urang teh bakal ditendeun di caket Ka'bah di hadaratna Allah jalma anu dawa maca surah Al-Kahfi geus neng ayeuna mah ulah make wedak Ines Latulip Tulji Intel Meli Maibil Milabela Wardah Fiksi Kalepi Pon Sari Ayu Olay tinggalkeun menika walahan aing mere duit jeung beli wedak eta ka pamajikan eta ngapalkeun sakitu wedak Bu Haji 3 poe 3 peuting panasaran sebab eta pamajikan teh sok salah kaprah mun rek kaluar kos permaisuri tapi keur di imah kos kunti eta pamajikan da eta atuh rek kondangan rek ka pasar rek ka pangajian eta wedak merek Ines Latulip Tulji Intermeli Maibel Milabela Wardah Fiksi Kalarpi Pon Sari Ayu Olay diparake tapi pelebah rek sare jeung salaki bau hangseur eta pamajikan naudzubillahi min awas ulah sok sarah kapan silahkan memperlihatkan wajah sebab wajah mah fitrah daripada ayeuna aya hiji awewe tara kaluar hayang disebut solehah ku tatanggana eueuh nanaonan eta we solehah teh mendingan ayeuna urang kaluar tapi biasa karena wajah itu fitrah daripada aya hiji awewe tara kaluar aing mah hayang disebut solehah ku tatangga dore eta niat kitu teh kaharti teh hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah lanjut Bu pribadi srek narosila ikhlas teu ieu hadir ti dieu ikhlas teu aya hiji lalaki kasep tuh kasepna ge kitu sebab aya kasep biasa berarti aya hiji lalaki teh kasep nya kasep nya beunghar nya gagah saha nu teu hayangan awewe bener teu secara johiriahna nikahlah eta lalaki anu kasep teh meunang sabulan pamajikanna teu betaheun rumah
tangga jeung lalaki anu kasep jeung beunghar jeung gagah teh hayang papegatan nya ngaranna ge awewe lalaki kasep beunghar gagah nikah deuk menang sabulan teu betah deui bae eta we hayang dipegatkeun nikah deui bae menang sabulan teu betah deui eta we hayang dipegatkeun horeng eta lalaki teh etana teu hudang nya pantes atuh Kang Cecep sok tanya ka nini anu hayang kawin deui pasti jawabanana aing mah lain kana kasepna tapi kanu heurasna bener teu insya Allah ternyata jelema anu kasepah loba sebatas aing nyebut kasepah abdi ge kasep cek pamajikan kas Kang Cecep kasep santri abdi kalasep loba jelema anu kasepah tapi maksud jeung tujuan di dieu ibu urang teh datangna maulid Nabi besar Muhammad urang teh keur ngagungkeun jelema anu jalmi anu kasep akhlakna benar siapakah sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah kembali deui ibu masalah ayeuna teu hudang leles barangna berarti lamun ceuk bahasa dokter nama boga penyakit infeton hah hipotensi gampang penyakit nu kitu mah datang ka hiji ustad insyaallah didoaan heuras deui insya ngan anu ngajadikeun rempang jeung khawatir rawan pikeun jahil batin urang teh lemah iman kaharti teu kira-kira ibu-ibu lamun teu boga iman datang moal ka dieu kira-kira lamun ayeuna ibu teu dijagan ku iman narongton dangdut moal sebab orang dijagaan ku tah mudah-mudahan ieu iman orang sing ditambah-tambah kuat Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin nah kembali dari ibu bapak bu kunaon ieu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu dipedalkeun malam Jumat poe Jumat padahal malam Jumat poe Jumat dia malam Sayyidul Ayyam poe Sayyidul Ayyam rajana po tapi Kangjeng Rasul dipedalkeunana dinten Senin samemeh dinten Senin dinten naon dinten Ahad qul huwallahu sampaikan ku anjeun Muhammad bahwa Allah itu satu setelah dinten Ahad dinten Senin Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipedalkeunana dinten Senin cek dina kitab cek ulama dijelaskeun ku baila subuh samemeh sub sisa jelema anu ngadoa poe Senin samemeh subuh insyaallah bakal loba diijabah dikabul doana mangka ibu urang tos karolot sok geura buktikeun ieu 4 waktu bu lamun ayeuna ibu loba ngabuktikeun lamun ayeuna urang Kang Cecep loba ngabuktikeun loba ngamaslahatkeun loba ngamanfaatkeun di antara anu 4 hiji urang mun samemeh subuh teh geus geurah hudang laksanakeun lamun teu tahajud laksanakeun 2 rakaat qobliyah subuh saenggeus subuh ulah waktu sarare lamun can salat duha hiji lamun urang hirup jeung keturunan urang hayang sukses dunia akhirat nomor kadua manfaatkeun maslahatkeun samemeh magrib urang kudu tos siap wudu saantos magrib ulah waka kekendengan ulah waka sarare ulah waka naronton naon-naon tunggukeun tepikeun ka waktu itulah ibu di antara 4 waktu anu pohara bakal loba diijabah dikabul doana amin ya Allah ya rabbal alamin hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah kembali deui Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipedalkeunana dinten Senin samemeh sub aya ieu kaitanana Bu Haji
kunaon ieu Kangjeng Rasul dilahirkeun dipadalkeun anak lain malam Jumat teh Jumat tapi poe Senin samemeh subuh sebab samemeh poe Senin teh poe Ahad kapungkul urang keur waktu di madrasah baheula ngaji sakola wahidun isnaini wahidun tuduh ke Allah subhanahu wa ta'ala isnaini tuduh kepada sang baginda Nabi besar Muhammad maka saur Allah subhanahu wa ta'ala wa rafa'na laka dzikrak apabila namaku disebut kata Allah maka namamu juga disebut ya Muhammad di saat orang tahlil hadiah zikir orang sok maca la ilaha illallah Muhammadur kasebutkeun nami Kangjeng Nabi Muhammad di saat orang ke waktu maca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar kasebutkeun nami Kangjeng Nabi Muhammad subhanallah aya anu balik hadir parase Abu Haji cek aing mah dar cek aing mah dur naon ieu maksudna cek aing mah la ilaha illallah Muhammadur cek aing mah la ilaha illallah Muhammad asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur kadek salah di saat orang tahlil la ilaha illallah Muhammadur lamun keur maca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kunaon ulah wa asyhadu anna Muhammadur sebab cek tukang ngaji amil didinya aya lapan anna teh amil nawasib tuduh kana nasab maka bacana wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah paham bu hadirin wal hadirat rahimakumullah wa asadakumullah nomor kedua bu dimulai kamari ieu urang kampung Babakan bapak-bapak paboda pamodi ibu-ibu sarariap aya anu sasapu aya anu mantuan masang tenda aya anu ngamparkeun samak malaikat jeung ahli Allah ngaronton ka urang Babakan Gunung Bunder rek memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, siapa sih Kangjeng Rasul teh ibu? Kangjeng Rasul teh nu membawa orang, nu membawa sabab wasilah cahaya di dunia dubikeun ka akhirat. Moal jadi wali tanpa ayana Kangjeng Rasul, moal jadi para solihin tanpa ayana Kangjeng Rasul, moal asup ka surga urang tanpa ayana Kangjeng Rasulullah sallallahu teu aya deui makhluk Allah nu bakal nyalametkeun ka urang sebab urang boh lamun urang hirup di alam dunia dubikeun ka akhirat hayang salamet dunia akhirat tuturkeun laku langkah syariat sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bo urang hirup di alam dunia mah ibu aai sementara aja ngomeh HP ge didoakeun mudah-mudahan ibu-ibu nu marawah HP sing laloba kuotana sebab hirup zaman ayeuna teh perlu komo rek lebaran komo rek puasa kudu loba doa ibu duit teh lemur Kang Cecep aya lieur ye mudah-mudahan anu barogah HP sing loba kuotana sebab ayeuna mah zaman sel di sawah selfie di kuburan di gunung keur ngaji di sawah galau gelisah di WC di WC sararati kitu ayeuna mah janman sel mudah-mudahan didoakeun ibu-ibu anu hadir sing laloba rezekina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nomor keempat bu, saha sih Kangjeng Rasul teh? Kangjeng Rasul teh nu bakal cicing dina pitu neraka. Rek naon Kangjeng Rasul manusia anu mulia anu luhur darajat akhlakul karimahna anu luhur cicing dina neraka. Besi aya orang kampung Babakan, besi aya orang Gunung Bunder, sanesa Gunung Bunder hiji dua telo. Besi rek diasumkeun maka Kangjeng Rasul ibu tidinya ngadoa.
ulah ning ayeuna Kangjeng Rasul bu sepakat para wali pernah nyarioskeun di hadapan Allah, Gusti kaula mah hayang 100 tahun hirup di alam dunia teh. Cek Gusti Allah rek naon anjeun wali? Ku hebat-hebatna eta qalbuna wali ibu. Cek eta wali teh Gusti di saat jalma anu keur marasiat, di saat jalma anu keur jalarina, keur jalarudi, keur marasiat, kaula rek cicing di tempat eta. Kaula hayang ngabela ka umat Kangjeng Rasul. Masya Allah ibu sempangkat wali tepi ka kitu eta nyarios komo Nabi urang sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di alam dunia mah bu aai bahagia orang teh sementara, lu bakal abadan abada mah di akhir. Nah saha nu bakal nyebrangkeun urang ka surga teh sang baginda Nabi besar Muhammad. Kajen teuing urang ayeuna boga dosa sakolong langit bu aai, lamun urang geus katulungan, mun urang geus kasapaatan ku Kangjeng Rasul eueuh nanaonan eta dosa teh ibu haji. Mangka ulah leutik hate urang ieu keur memperingati Maulid Nabi besar Muhammad cocok di kana beutengkeun, tapi lamun susu diingkeun dina beuteng umi teh cocok, sebab susu mah cocokna dina dada. Mantak umi singgal gede susuna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa asadakumullah. Tapi kamana tadi teh? Susu. Mantak lamun ayeuna boga salaki titah salat leuleus bu aai, titah puasa leuleus, mun salaki leuleus titah ibadah ta eta ku bu aai kudu diberes sumangat. Susu. Diberes susu mah meureun ngagantel meureun. Goreng iraha salatna. Mantak singkade Masya Allah tanggung jawab salaki teh rek kumaha ayeuna ngadidik anu bener. Lamun salakina tara daek ngaj, lamun ayeuna mun rek kumaha urang ngadidik anu bener, lamun indung bapana ka anak hayang ngadidik anu bener tapi tara ngaji indung bapana bisa moal. Mantak salah satu hayang ngajadikeun anak anu saleh tu saleh teh anterkeun ka pondok pesantren. Bahaya ibu, lamun ayeuna orang boga anak teh dipasantkeun bahaya. Lamun orang hirup hayang senang kudu daek kan, hayang senang ngaji gelisah galau para rusing aya nu nagih teu cocok. Aya nu nagih ngaji, nu nagih mah bayar. Hayang senang para rusing galau gelisah sarulit salaki leungit teangan. Wah kade ya si beda dahar can ya. Alhamdulillah. Ingat saur Ibnu Athaillah dina kitab Hikambu, di dunia teh kudu cap ad-dunya mahallul balwa. Dunia ieu tempat kacap. Jawab sing tali kacap. Dunia teh tempat gogon. Dunia teh tempat uji. Dunia teh tempat coba. Hidup di mana-mana oge bakal kapangih jeung bakal kapangih jeung randa. Ranjau kehidupan. Randa ge ngeureuh ngaji. Cuk saha randa ngeunah. Awas boga anak teh kudu diaji, sebab ayeuna teh loba gunung anu malet, loba sunam, loba kabongkaran parawan.
Nomor katilu saur Imam Ghazali Bu, di depan kita bukan jabatan, bukan harta kekayaan, akan tetapi saur Imam Ghazali mutu qabla anta mutu, di depan kita bukan jabatan dan kekayaan, akan tetapi ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, Pak RT, Ibu RT, Bapak Lurah, Ibu Lurah, nunyang hunyar, nu ame HP, anu galau, nu gelisah, Ustad oge milu nguburkeun. Ustad mati meuni sadis. Rek saha Ustad paeh ibu anu nguburkeun. Ustad mah milu ngubur. Mudah-mudahan masih kene aya nu make masker, mudah-mudahan didoakeun nu make masker sing panjang umurna. Sebab nu make masker maot, anu nyang hunyar, nu teu make masker oge milu nguburkeun. Maot. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'adukumullah, nyimpang sakedik saur Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami ieu harus mempunyai tanggung. Suami teh kudu suami teh kudu gede, ka pamajikan kudu gede kan. Kanyaah alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Jadi ibu sakali deui, lamun ayeuna ibu bertanya dalam hati masing-masing di bulan Maulid ieu kudu ngalobakan maca salat mana anu akur, apakah salawat nariyah resepna silahkan, apakah salawat ibrahimiyah, mana ibrahimiyah teh nu sok dipake salat teh pikeun fil alamina innaka hamidum, apakah salawat nariyah, apakah salawat munjiat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tun, apakah salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ataupun salawat sallallahu ala nu lahirna malam minggu poe minggu baca sallallahu ala Muhammad 5.000, nu lahirna malam Senin poe Senin baca sallallahu ala Muhammad 4, nu lahirna malam Salasa poe Salasa baca sallallahu ala Muhammad 3, nu lahirna malam Rebo poe Rebo baca sallallahu ala Muhammad 7, nu lahirna malam Kamis poe Kamis baca sallallahu ala Muhammad 8, nu lahirna malam Jumat poe Jumat baca sallallahu ala Muhammad 6, nu lahirna malam Sabtu poe Sabtu baca sallallahu ala Muhammad 9. Beres tah masing-masing lahir aya anu malam Senin malam Selasa malam Rabu malam Jumat tinggal bilihan beres sakali diuk tutup kunci ku salawat nariyah 11 kali ngansing kade Ibu Aai, Ibu Haji Umi macana loba kene nu salah di kampung abi mah saking ku gancangna ceuk abi oge ngaranna aya Mawati jeung Mawaka nu sok marido salawat pe Jumat neng bada asar. Ulah gancang-gancang urang mah berjamaah, sebab berjamaah mah lamun ayeuna ieu nu hadir aya 200 urang, satu kali maca Fatihah sama dengan membaca 200 kali. Itulah hebatnya berjamaah. Maka cekabi Mawati Mawaka ulah sok gancang-gancang terang teu Mawati Mawaka aya teu ngaran Wati di dieu geus gara ganti ayeuna mah geus teu usumna ngaran Wati mah, sebab Wati mah wadah titit. Tumanang dicara meta Ibu Wati jeung Ibu Wakate Allahumma sholli salatan Sulawesi Kalimantan Selatan tuh akibat gancang teuing jadi ngaco pan urang teh hirup teh kudu boga aci, kudu boga kadituna moal ngaco insya Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad allazi tanhalu bihil lain engkodu umi ukodu wa min syarrin nafasati fil pan aya kade ya umi ti olok tepikeun kapaeh engkodu wae wa min syarrin nafasati fil uqad allazi tanhalu bihil uqadu wa tangfariju bihil qurabu wa tuqtabil hawaiju wa tulalu bihir raghaibu wa husnul khawa aya nu maca wayus taskol gomamu ayu maca wayas taskil sok mana bae wayas taskol goma biwajhihil aya nu maca biwajhihil aya nu maca biwajih nu mana nu bener
biwajhil karimi tah akibat gancang teuing dari macana biwajhil padahal didinya hakna gede. Perhatikeun pantas atuh umi malila ka beunghar macana salah wae. Umi hirup hayang beunghar hayang bahagia. Loba jelema beunghar tapi kurang, loba jelema beunghar tapi teu baha. Mi beunghar mah gampang, dijamin ku abdi saminggu umi bakal beunghar sing dawam umi salat duha. Ulah loba-loba umi salat duha 4 rakaat mulai jam 10. Beres jam 10 umi langsung moek menghadap panam poe. Insyaallah menang 7 poe umi beunghar beungeut hari deui. Beunghar beungeut nyapan ayeuna mah zaman singkatan si Neng tadi MC ari MC teh mimpin caca dihareup abdi keur liwat aya tukang dagang cilok aci, dihareup aya tukang dagang cireng aci, dihareup aya tukang dagang cimol aci dicem, dihareup aya tukang dagang baslok baso, di Banten aya tukang dagang soring basogar. Nu can aya mah nu dagang ciduh Pak, besi pusing kudu dagang naon pusing dagang ciduh kabeneran salaki urang keur sararebal ayo dagang goblok sia dagang ciduh mah angge maksudna ciduh teh aci disen tuh. Ibu salaki ibu diumrohkeun gratis ku abdi ridho teu rek kadukung moal mun salaki ibu hayang umroh gratis teangan imah ceuum jeung ceroh jadi umroh zaman singkat ceuum boga anak dua nu hiji si Abbas nu kadua si Kokom jadi ceroh boga anak dua nu hiji si Ipan nu kadua si Cici jadi Panci. Kang Cecep boga anak dua nu hiji si Erat nu kadua si Tatang jadi Rantang. Kang Cecep boga tatangga boga anak dua nu hiji si Tata nu kadua si Ai jadi segala enak tuh gitu disebutan nih. Hadirin wa hadirat rahimakumullah wa asadakumullah. Hayang teu ieu ngaji teh dipahala ganjaran di hadapan Allah hayang teu. Urang jelaskeun cek ulama wa yuktabu lahu ata'atu madama mustami'an urang teh bakal dicatat ku malaikat jadi pahala ganjaran ibadah di hadapan Allah madama mustami'an selagi hadirna ngadenge. Sebab aya binatang laleur, aya binatang kupu-kupu, aya binatang papatong, aya binatang odeng, aya binatang bangbara jelaskeun ulah. Itu supaya jadi motivasi, supaya jadi semangat bikin hadir orang laleur mun kapangi jeung kadaharan sok bulak-balik tara. Lamun aya ibu-ibu hadir ngaji mulu dan rajaban rutinan bulak-balik eta lain aya laleur mah ngan kos. Hiji urang singketkeun aya binatang kupu-kupu nyarahot teh kana kupu-kupu eta kupu-kupu teh sok nyeuseub dina kembang tara lila balik deui. Mun aya ibu-ibu ti Gunung Bunder dua ti Lekok Leumung ti Kebon Jeruk ti Pasir Salam hadir ka dieu ngadoneangan parasmanan nyatu geus nyatu mantog ka eta hadir kupu lain ai kupu-kupu mah ngan kos aya hadir papatong teh sok euteuk dina tungtung dahan bener taralila balik deui. Mun aya ibu-ibu jauh-jauh ti dieu hadir ngadong ngeberehkeun saragam balik deui ta eta hadir papat. Aya binatang bangbara teh lamun rek ngaliangan kayu papan sok gandeng Kang Cecep bener teh. Mun aya ibu-ibu bapak-bapak hadir pengajian gandeng ta eta bang lain ai bangbara mah bulurah ngan kos bangbara. Nu terakhir binatang odeng kabeh urang pasarean, urang Gunung Bunder, urang pamijahan nyahoeun kana odeng teh bogaeun imah bener teu ararasup eta odeng ka imahna lila jeung lila eta odeng di jero imahna teu pikeun ka kaluar madu manfaat teu eta madu loba teu khasiat eta madu. Contoheun urang sabodo-bodona sabalat-balatna urang otak lamun urang hadir pangajianna khusyuk istiqomah bakal aya manfaatna bakal aya hasilna. Contoh kurang binatang sing saha-saha jalma anu ngajina dihareup lir ibarat jalma boga emas 24 karat cek bulurah teh aing hadirna dihareup. Alhamdulillah sing saha jalma anu ngajina di tengah lir ibarat jalma boga emas 20 karat
beda. Sing saha jelema anu ngajina di tukang eta jelema boga sinile emas 5 karat. Sing saha jalma anu ngajina bari gogoleran pedah kadenge ieu suara speaker eta jelema sakarat. Beda peringkatna. Sebab zaman Kangjeng Rasulullah SAW Kang Cecep ngaji teh lain di pasantren, lain di majelis, tapi di masjid dijelaskan dina kitab eta jamaah Kangjeng Rasul sapikeun pa jubel-jubel sapikeun pa anu tuur ku loba-lobana jamaahna. Aya 3 jamaah anu kaberangan tepikeun ka ayeuna aya wae nu kaberangan. Singkat ceritana eta anu 3 jamaah teh nu hiji neangan tempat di jero manggih da panasaran hayang diuk di jero, nu hiji deui mah kaluar ngajina di lu aya tepi ka ayeuna di Sukamaju oge eta nu ngajina di luar bapak-bapak aya ibu-ibu ge aya bahasana bari suceng cenah terang teh suceng anakna nyusu bari ngabonceng. Aya deui bonen mun malam Senin mah Ibu Haji bonen bobo bari tah malam Salasa karas malam Rebo jer maksudna ngondok kantong. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa asadakumullah. Nah hiji deui eta jamaah Kangjeng Rasul teh nu hiji mah diuk di jero, nu hiji mah diukna di luar, nu hiji deui mah teu tulus balik deui. Maka cek Kangjeng Rasul sing saha jalma anu ngajina di hareup pawa ilallah eta sarua jeung nangkep ka Gusti Allah. Dina pada deketna ridona Allah sebab ai di hareupah fokus di hareupah jelas ningali Haji Yusuf Fadli teh dengan karena nazrul alimi ibadatun ningalina jelema anu alim eta ibadah mahabbataka dengan cinta kepada ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Sing saha saja mah anu ngajina di luar oge ngad pastaha minhu eta cek Kangjeng Rasul boga kaera ka Gusti Allah jalma anu ngajina di luar moal disiksa cek Allah sebab di luar oge ngad. Nah sing saha jalma anu ngajina balik ti heula atawa teu tulus balik deui fa'arada ilallah cek Kangjeng Rasul abdi manggung hukum nyampekeun sing saha jalma anu ngajina balik deui atawa balik ti heula fa'arada ilallah eta sarua jeung ngabalieuran Gusti Allah. Na'udzubillahi min Allahu akbar Allahu akbar. Percaya teu ajan bari nginum percaya teu ieu caina rek seep moal sok urang seepkeun bari ajan insya Allahu akbar Allahu akbar. Alhamdulillah salamet Gusti alhamdulillah. Percaya teu ajan bari nginum kunaon teu percaya saha nu ajana nitah teu abdi ajan ka santri tepuk tangan untuk santri. Urang ambil hikmahna abdi teu nitah ajan ka santri muga-muga Gusti ku berkahna ieu Maulid Nabi urang ngagungkeun Kangjeng Rasul keluarga urang warisan urang putra putri urang incu urang buyut urang mugia sing dijantenkeun putra putri anu soleh tur solihah sing jadikeun jalma anu ngarti tur pinter ulah hayang boga anak incu buyut anu pinter mah umum pinter alasan pinter ngabohong. Tapi lamun ayeuna urang boga anak incu buyut anu ngarti datang salat 5 waktu moal kudu dititah benar. Lamun urang boga anak incu buyut anu ngarti datang jadwal ka pangajian ka pondok pesantren nu deukeut nu jauh moal kudu dititah leres. Muga-muga ieu pondok pesantren anu deukeut sing bararokah di dieu aya Kiai Jenal bener terus kapali tongohna seueur bo ulah waka
ngagungkeun ngahormat ka kiai anu jauh, hormati heula ustad kiai nu aya di lembur urang. Sebab cek Ibnu Malik wa fikhtiari layaji al mutasir, pilihan heula hormati heula kiai nu aya di kampung urang. Sebab urang boga kabutuh lain ka Yusuf Fadli tapi ka ustad kiai nu aya di lembur. Begitupun cek guru abdi baheula, sok lamun anjeun hayang loba nasib jarah ka Makkah ka Madinah, ulah waka jauh-jauh jarah ka Cirebon, ka Tasik, ka Madura, ka Banten, di jarahan, di Tarabak sajuta, tapi indung bapak anjeun, guru anjeun nu magahan alif ba ta sah teu di jaran, salah eta teh hirup kitu teh. Maka ku abdi ibu haji dibuktikan alhamdulillah punten abdi tahalusan binimat nasib abdi ayeuna tos 5 kali ka Makkah. Sebab kalakuan abdi sok maksakeun jarah ka indung bapa ka guru anu pertama memeh abdi berangkat masantren terus dikuliling ka Karak, ka Banten, ka Madura, ka Cirab, ka Tasik, silakan ieu mah abrul-abrulan ka Bandung, ka Masjid Al Jabar dipake sararelpi, masjid sorangan teh dipake selfie, salah eta teh. Komo di bulan Muharram mah, di bulan Muharram ieu urang teh sunah ngaramekeun masjid, sunah ngaramekeun ngaji, lain nyebutkeun ayeuna hukum ngaji sunah ngaramekeun ngaramekeun pangaji. Ieu mah barangkat ajol-ajolan ke Masjid Al Jabar diparake selfie di ditu ngadon barang dahar pitayeun. Masjid urang teu diparake selfie eta teh salah. Sakali deui begitupun ayeuna urang sameme jarah ka Mekah, ka Madinah, ka Madura, ka Cirebon, ka Tasik, ka Banten, jarahan heula indung bapa urang, guru-guru urang. Sebab di setiap kampung teh aya wali, ngan aya wali mastur, aya wali mashhur. Ari wali mastur mah ibu contoh aya makam keramat, teu pati rame, tapi du di jauh mah geuning sok jararah. Tah urang teh ulah sok cicing. Sebab ibu ieu katingali ibu. Salah ke ibu teh ayeuna yeuh. Ku wali-wali nu aya di teh katingali aya anu korban ban emok. Aya anu salakina beuki nguseup, aya ieu teh keur ditulungan ku wali nu mastur nu aya di urang teh ulah salah beuh. Ieu cenah lamun teu aya wali gunung bunder, gunung salak geus bongkar. Makana lamun ngadenge aya wali kudu daek maca Fatih. Bu, abdi ngahukuman panjat kamari teh kan urang tos agul kostos teh. Bu, abdi ngahukuman panjat pinang teh haram hukumna Bu. Haram. Awas panjat pinang teneng hukumna haram. Sebab kudu nama dipinang heura karak dipanjat. Kaharti teh bulurah bangun pusing ini. Jadi panjat pinang teh hukumna haram. Sebab ulah waka dipanjat kuduna dipinang heul karak dipan. Lamun Bu Ai mah tos terangeun, sok tos terangeun. Abdi mun ruang tamu teh dihandap, bumi abdi di luhur. Sok aya nanya ka abdi Bu Ai, abdi sok balik tara. Bu atuh meureun we, pan abdi mah boga pantun. Kumaha pantunna? Pohon pisang susah dipanjat, ai hayang hanjat. Tepuk tangan. Iya pesan nu kahiji khusus pikeun para santri lalaki, istri ulah waka boga salaki, ulah waka boga istri, lamun can bisa iya pesan nu kadua khusus pikeun para pemuda, ulah waka bermain cinta, ngomong-ngomong bujur janda. Aya randa teh di anu umur 60 tahun. Hadiah duaan punten abdi hayang sedekah. Duaan ke dia. Duaan. Hiji deui. Randa duaan. Titin. Saha ngaran Umi? Iroh. Bu Iroh. Bu Iroh.
urang teh hirup kudu ngajaga 17 rakaat. alhamdulillah, tepuk tangan. Hebat, biasanya 17 Agustus Pak. Hari Nabi urang teh Ibu Iroh saha jenenganana? Nabi Muhammad. Nabi naon? Nabi Muhammad. Ari ramana Nabi Muhammad teh saha Bu Iroh? Said Abdullah. Said Abdullah. Ari umina Kangjeng Nabi Muhammad teh saha? Abu Siti Amin. Siti ramana Nabi Muhammad Said Abdullah teh hamba, Aminah teh hartina wanita yang terpercaya. Ai Ibu Titin terpercaya apa tersisihkan? Hartina wanita yang alhamdulillah. Di mana makom Kangjeng Rasul teh Umi Iroh? Mekah. Di Mekah. Di mana? Di Mekah. Wae gelona. Kajen salage yang penting orang bisa kajen salage jawabna yang penting bisa sedekah alhamdulillah. Jadi Ieu mah ada Bu. Sampaikan ke anak ibu. Lamun cium ieu cium deui neng. Adab balikeun. Tah lamun nyium telapak tangan indung Bapa jeung Guru ieu mah barokah. Sebab ieu mah tilah sujud jeung ngadoa. Maka abdi setiap ceramah punten sok naikeun budak. Sasalaman ayeuna sok salalah. Balikeun deui neng, cium tanganna. Adab balikeun barokah sebab tilah sujud jeung ngadoa. Hatur nuhun neng. Mudah-mudahan anjeun sing jadi istri anu salihah. Iya pesan nu katilu khusus pikeun ibu-ibu. Lamun ibu hayang maju mun dicandu ulah bendu. Iya pesan nu kaopat khusus pikeun para pejabat. Ulah osok khianat rakyat lamun embung menang langat. Iya pesan nu kalima khusus pikeun panitia. Ulah poho amplop sakalian jeung beureum. Kue dading kue donat terbuat dari terigu. Peteng kuring geus teu kuat hayang gerak nyatu. Ya Rabbi bil Mustafa beli maqasidana wa fil lana mamada ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dukungnya jalan-jalan ke Banten. Jalan-jalan ke Banten. Barangna jeung teh tia. Balik-balik meuli bedil. Lamun panitia boga parawanten taekeun kana mobil. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.